Arek pinjam duit kasih kakek bakal aya nama euy aduh. Ya. Astagfirullah. Aya Riki alhamdulillahirabbil alamin aing mangih duit. Aduh alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Anjir asa suara si Abah di jalan teh euy. Pasti da main ngateu ka urang rek pinjam duit tetep pasti oge lah. Masalah deui aing mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Naon? Tadi nama ke mana ada pinjam duit kakek? Abis itu mengisi di jalan 50. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi nama ada pinjam ke mana? Duit urang eta mah Bah. Duit anu urang kumaha teh? Bener urang dia balik. Ayo mengisi jalan kakek. Balik di warung dia Bah. Pasang lu sok bohong gitu. Nampok karena duitna. Duit hejo eta mah bener anu 50 eta mah nu urang biar di warung. Ngana hiji wae nu kieu teh hiji wae 50 teh. Pokona ieu teh tam ka dieu gerak ka dieu. Kadeun ngomong wae badang panggih ulah dicokot ku mana. Ka dieu heuh asa kedeung. Kalanan. Ka dieu keun heuh asa kedeung. Coba Allah